Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang lajengkeun deui macakeun tafsir juz amma. Ayeuna urang masih di Hanca surat Al-Fatihah ayat ka-3. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir Rahim. Nu Maha Welas tur Maha Asih. Ar-Rahman nu Maha Welas, Ar-Rahim nu Maha Asih. Lafaz Ar-Rahman jeung Ar-Rahim diulang dina ayat katilu numutkeun Syekh Muhammad Abduh mibanda tujuan jeung pangjentre yen Allah ngurus jeung ngatur alam semesta diwangun ku sifat welas asih sarta lain keur kapentingan mantena tapi keur kapentingan manusia jeung makhluk sajana. Lamun jalma nyieun kurung manuk di hade-hade hakikatna lain keur kapentingan manuk tapi keur kapentingan nu bogana da manuk mah hayangna oge hiber bebas. Lamun jalma nyieun kahadean atawa kagorengan maka buah tina amalna bakal balik kanu milampahna lain keur kapentingan Allah. Dina Quran surat Luqman ayat 12 sing saha jalma anu syukur maka buah tina syukurna teh keur dirina sorangan sarta sing saha jalma anu kufur maka satemena Allah maha beunghar teu butuh kanu sejen tur maha pinuji. Urang lajengkeun kana ayat kaopat Maliki Yaumiddin nu ngarajaan dina poe wawales. Maliki nu ngarajaan Yaumuddin dina poe wawales. Fasilitas sirup ti mimiti awak sakujur nepi ka pakaya anu dikokolo anu nu dikokolakeun waktu di alam dunia bakal dipenta pertanggungjawaban dina poe wawales. Serta dina eta poe ngan Allah wungkul nu kawasa jeung moal aya manusia bisa lolos dina pamariksaan mantena. Kecap Malik hartina raja atawa nu kumawasa raja nu adil bakal bumela ka rakyatna nu taat serta bakal nyiksa kanu baha. Dina Quran surat Az-Zukhruf ayat 85 dijentrekeun yen karajaan atawa kawasaan Allah ngalimput langit jeung bumi serta di antara kaduana. Yaumuddin sok dihartian poe wawales. Kecap yaum dina Al-Qur'an diulang 365 kali sarua jeung jumlah poe dina sataun. Kecap yaum mibana harti poe 24 jam. Oge sok dihartian waktu atawa periode nu teu bisa diukur ku hitungan jam. Kecap ad-din diwangun ku 3 huruf dal, ya, jeung nun. Dina ilmu perkamusan Arab lamun hiji kecap diwangun ku huruf anu sarua ilaharna mibana harti anu sarimbag. Kecap ad-din sarimbag jeung daun tawa hutang. Dinun agama jeung yadinu ngahukum. Opat kecap tina mibanda harti dasar hubungan tanggung jawab antara nu ngahutang jeung nu dihutang, makhluk jeung kholik serta antara nu dihukum jeung hakim. Yaumuddin dihartian poe wawales lantaran dina poe sakabeh manusia dipenta pertanggungjawaban amal, lamun soleh ka surga serta lamun salah neraka bagianana. Ayat kaopat ngadorong sangkan hati-hati dina ucap jeung lampah ulang patojaiyah jeung syariah lantaran amal sagede siki sasawi nu hade jeung nu goreng bakal puguh balitunganana. Ieu diterangkeun dina ku Allah di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dugi ka ayat 8. Sakitu wae urang macakeun tafsir juz amma ayat karya Ustaz Suhendar. Aqulu qouli hada wa subhanallahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.